Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten dulur, wilujeng patepang deui sareng Kang Ius dina acara anu maneuh nyaeta ngadongeng di radio siaran pendidikan Barani. Dina jajar carios Si Gobang Yasana Asep Gun Majalaya. Haturan lah ya dulur Barani sadayana di mana bae ayana utamina ya Kang Oka, Kang Sancai Damai, Surya Udud, Aya Wahyu Ara, Yulinda Belia, Enggi Mandalawangi, Paneglang Banten, Sri Kurniawati, Teddy Gunung Puntang, Kang Aceh, Alayubi, Njang Koswara, Aagunadi di Cikawung. Haturan lagi kawak Kang Aji Saifuddin, Kang Salman, Asep Sulaiman, Ayi Herlan, Supatman di Ciamis, Kang Muhtar Abdullah, oge aya bayi gimbal jarambah teh cenah haturannya, sedang Kang Heruson Jaya Sumedang. Pokona mah kum wae ka dulur Barani di mana ayana. Mugi ada ramangnya sok geura tatan manco dina YouTube-na, dina radiona, dina streamingna sewang-sewangan. Sok kabarayun sadayana. Ari si Bohim maksudna mah hayang buru-buru bisa ngarubuhkeun lawan, bari jeung kajurung ku nafsu anu ngagugudug jeroeun dadana. Jadina teh teu beda we ti kebo edan dina ngayakeun panarajangna teh. Jurusan naon eta teh surudak-suruduk teu puguh urus pisan sia. Jiga kebo edan sia mah minggeus deuleu. Bosen aing ngadenna ge yeuh. Dulur Barani cacak nyarita kitu Ceng awak Kimad Hapi teh ngajleng ngajalul kaluhureun tangtungan si Bohim. Tuk tes tebon. Aduh bangsat licik sia ngambongohan. Aduh si Bohim awakna langsung ngarempeuk ka handap. Sabada sira jeung pundukna bunang dihanca ku tajongan jeung tenggelan Kimad Hapi sacara pasusul-susul. Licik naon sia. Dasar cacing cau babaung diheulakeun jigan heueuh. Karek sakitu geus nyungkruk. Haye hudang deui sia. Mun heueuh aya kawani mah heuh. Kimad Hapi ngajaga hareupeun awak si Bohim anu satengah nonggeng. Alatan ngarasakeun sirah jeung punukna anu nyeri jeung lungleng teu puguh rasakeunana. Dulur Barani. Tapi si Bohim dia tuh lain jawara ata-ata dulur. Oge kawani nama teu suda. Sanajan bari maksakeun manehna ngajurung kunung nangtung terus maksakeun mancegeun di kuda-kudana. Beungeutna katampor dasu ngaresengir ayeuna mah. Nyahankan nyeri atuh sirahna sababaraha kali digodeg-godegkeun ka kencak ka katuhu miceun rasa kalieur. Dah kitu atuh. Ari kangaranan murid jago kahot mah euy. Ulah sok ngerakeun ka di guru deuleu. Kimad Hapi nyari tengah aja. Bari mah panas ka si Bohim. Setan alas ieu mah. Aduh. Bener-bener meakeun kasabaran aing. Hiap. Seruntul sirah si Bohim nyuruntul. Rek nubruk kana dada Kimad Hapi. Sedangkan bedogna dirojokkeun ngarah kana palebah beuteung. Aduh. Bener-bener kasurupan kebo edan ieu manusia teh nya. Kimad Hapi bari seri ngagilekeun awakna saeutik kagigir. Pros suruntul jebrot jekung. Aduh. Cenah ceuk si Bohim. Pikeun kadua kalina si Bohim ngagorowok tarik naker. Tonggong jeung bujurna beunang ku tajongan Kimad Hapi. Nepikeun ka ngudupung banget nate nyungkruk nyium kana tunggul haur. Puguh we tunggul haur anu garing tur teuas kitu atuh
banget si Bohim nepikeun ka teu puguh rupana. Barared balaloboran ku getih. Untung we teu keuna kana patok haur anu kacidasekeun. Oh, teu sapira geuning pangabecus cacing cau si Jaweng teh euy. Hayu sia rek aya karep pikeun ngalawan deui ha. Ceuk Ki Madhapi. Kituna teh bari jeung kek we ngajambak buuk si Bohim. Saterus teh dangheuakeun sina tangga nyang hareup kana beungeut manehna. Atuh puguh we. Jelema keur nangkuban bae nangdangan ka nyeri nu lain meus-meusan. Di sina malik beungeutna ka tukang. Nya sata sarua jeung dipulilitkeun beungna teh. Aduh, ampun. Aduh, nyeri kieu beung. Aduh, beung ulah dipulilitkeun bisi potong. Aduh. Pokna si Bohim katara beungeutna muringis ngararasakeun ka nyeri anu kacida. Mun tadi nyarita gitu goblok. Moal nepikeun ka cilaka meureun sia teh dasar belegug. Ceuk Ki Madhapi deui bari ngalesotkeun cekelanana tina punduk si Bohim. Sawatara eta nasib si Kemet jeung si Darman oge teu beda jauh jeung si Bohim. Sanajan manehna duaan ngarempug Ki Mirhasik ge tapi da lain pitandingeun maranehanana duaan atuh. Ari Ki Mirhasik mah elmu pangabisana jauh taneuh ka langit. Aya di sahandapeun Ki Mirhasik. Uku sageprakan geduana geus pating jarungkel narangkarak bengkang keuna ku teungeulan jeung tajongan Ki Mirhasik anu diwangun ku jurus ngagunakeun satengah tina tanaga jerona. Anu pamustunganana mah tiluanana marenta ampun. Bari jeung pating ragiung laleumpang ningalkeun pakalangan sakapeung sesolontodan jiga jalma anu weureu ku cubung. Ki Madhapi jeung Ki Mirhasik ukur ngajanteng sakedapan mah nyerangkeun anu pacundang atuh nepikeun ka ngaleok mengkolna jirimna ngiles kahalangan ku runggunukna dapuran ahau. Dasar manusia keuyeup apuh unggul. Samarukna teh saha we meureunnya manehna teh karek gablek pangabecus sacai kuku geus asa aingnya. Boga rasa jadi anak buahna Bajaweng. Antep sina laporan euy ka gegedugna. Urang badanana sakalian ke mun panggih mah. Ceuk Ki Madhapi bae neuteup ka palebah ngarilasna anu tiluan. Terus kumaha tuh ieu teh Kang? Ieu bawaan. Bawa wae gitu ku urang. Ceuk Ki Mirhasik menta kaputusan tinu jadi lanceuk saperguruanana. Hese sigana mah Kang. Oh, make jeung kumaha? Tadi bawa we ka imah dewek babawaanna mah. Teu kudu capek-capek ngagarong. Temal Ki Madhapi nyaritana kabawa keneh ku emosi. Nya, dari gemolanana mah gampang kari nanggung. Tapi ieu kumaha ieu mah dombana, mangkaning meuni salima-lima deh. Merod wae pan basa tadi ge digusur ku balad-baladna Bajaweng teh cenah. Si laing mah gunakeun atuh ilmu teh. Gunakeun. Awas geura ku dewek urang tiup heula bujurna ieu. Ceuk Ki Madhapi laju leumpang ngadeukeutan kana palebah domba-domba anu keur ngaliwud imanana. Saenggeus deukeut fuah bujur domba teh hiji-hijina ditiupan ku Madhapi nepikeun ka nyengir atuh Ki Madhapi na oge dulur badis we domba jalu anu keur ngambean bujur domba bikang. Nya ngasin. Gelo teh bau hangseur. Goblok ge sok cobaan tuntun. Tuh, cokot tamangna kabeh. Akangkeun bae anu nanggung buntelan mah.
Kitu nate bari ragayeng Kimad HP teh ngajungjungkeun tanggungan anu eusi buntelan teh. Lumayan karasa rada berat ku Kimad HP teh. Bener we dulu barani saenggeus ditiup bujur nama eta domba teh 5 anana nurut. Tamarot jiga tadi keur waktu digusur ku si Kemet jeung si Darman atuh. Laleumpang we nuturkeun anu nyekelan tambangna. Hayu, ayeuna mah orang ini lah. Meh teu kaburitan teuing nepi ka ieu mah. Mangkana geus rada poe ge jiga rek hujan ieu teh. Tapi kela katang euy, nanaon cenah ieu eusi buntelan teh yeuh. Mun asa berat-berat teuing. Kitu na ya dulur. Bari ngecageun tanggunganana. Saterusna leungeunna muka salah sahiji buntelan anu tadi teh karasa berat barang bre teh. Goblok teh, paingan berat. Nanaon eusina kitu Kang? Kimir asik kasih tumanya hayang nyaho. Dasar bangsat kotok euy. Paingan berat deuleu. Coet. Mun bisa tilu-tilu be. Karena naon cenah make jeung ngagugubug coet sagala rupa tah si setan teh. Kimad HP kudu gendek dulur. Bari ngebebet-bebetkeun coet dikaluarkeun tina buntelanana. Atuh pada butuh urang ge atuh coet mah Kang. Kesakali urang nyamel bawa we atuh sasigi we mah. Malah ur dieu mah teu boga coet. Bobo gue ku si aing gainya daek mah mawana. Karena naon baina ge. Pila kadar coet aduh. Hayang sambal memenda we ka Cieno. Moal kurang ngeunahna oge. Sok lain-lain masih lain mah. Hayu ah, burinit. Dulur barani. Prawe duanan jaleumpang bari mawa babawaan hasil ngagarong si Bohim sabatur-baturna. Nya di jero lagi lumayan, aya oge duit jeung aya perhiasan-perhiasan anu sejenna. Cag lalampahan Kimad HP jeung Kimi Rasik anu keur aya di satengahing perjalanan. Bari mawa hasil barang-barang sarta ingon-ingon anu meunang ngarebut ti si Bohim jeung batur-baturna. Urang teuneun heula dihandeuleum sieum, tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ninggalkeun kapayun urang sampeur deui. Ayeuna urang malikan deui lalampahan Mas Karso. Anu waktu tarung ngalawanan Kimi Rasik teh manehna kapaksa kudu ngejati pakalangan bari nyalametkeun sarta manggul awak Ki Jampang anu harita ngaranna Pantatu dina dadana. Nyatana kakeunaan ku ajian gelap ngampar bogana Kimad HP. Manehna sorangan oge ampir-ampiran sanasi batu jeung Ki Jampang teh. Nyaeta teu mampu ngayonan karohakaan ajian bentar sungsangna nu dipibanda ku Kimi Rasik. Kebat lumampahna Mas Karso anu harita bari manggul awakna Ki Jampang. Saenggeusna anjog ka hiji tempat, reg atuh Mas Karso teh ngarandeg lumampahna. Cag atuh awak Ki Jampang teh diecagkeun, digolerekeun di handapeun tangkal kai anu gede tur ngarumpuyuk. Awak Ki Jampang digolerekeun dina akar anu kawilang mernah pikeun dijieun alas atawa tilam awakna Ki Jampang. Dapugu lumayan gede jeung rubak akarna teh. Jadi laluasa dipake ngagoler oge. Aduh. Kakaraeun pisan urangna manggihan manusia nu kakuatanna sareng ngageduhna teh ilmu hebat jeung barongkah. Anu saperti kitu mah euy. Aji betara karang ngurangna ge ento tiasaeun ngimbangannya. Padahal nate ajian betara karang teh sanesna ajian anu otek-otek aduh. Mangkaning iyo si Jampang nage tes ento eling-eling tita tade. Kunaonnya urang baranana dadana sapertosna jigana tutung gitu deh. Cek Mas Karso ngomong sorangan. Bari neuteup kana beungeutna Ki Jampang anu masih keneh ngalempreh teu inget di bumi alam. Ragama ngleungeunna nyabak kana dada Ki Jampang. Terus ceulina dideukeutkeun. Tetela jantungna kadenge keneh keketegan.
cing cirining masih keneh aya nyawaan. Untungna hirup keneh si Jampang nate, duh siona urang teh geus maot pokna deui. Terus manehna luwak lieu ka sakuliling eta tempat. Dihareup jeung tukang ngeunana rajeg tatangkalan jeung rungkun anu jarangkung satangtung jelema biasa. Aduh, di mana cenah ieu teh nya? Urangna asa kakara asup ke dieu. Sapertosna leuweung geledegan goningan. Cenah kojengkang manehna ngojengkang terus leumpang lalaunan ting rek naon. Beungeutna tatanggahan. Terus ngalengkah deui. Katempo leungeunna metik rupa-rupa daun tangkal anu aya di hareupeunana. Nyawa ting daun nanahaon cenah. Atuh saenggeus meunang sababaraha lamar terus nyampurkeun deui ka Ki Jampang. Masih keneh ngalempreh teu usik-usik. Gog si Ngogo leungeunna ngodomang nyokot batu sagede peureub terus eta batu dipake mekprek dangdaunan meunang ngala teh. Saenggeus lumayan lembut eta daun anu meunang di mekprek teh. Ngan kecrot-kecrot we diciduhan. Samemehna ditapelkeun kana dada Ki Jampang. Atuh kumanehna jampean heula katempo bibirna kunyam-kunyem jeung rerenyuan. Atuh selang sababaraha menit saenggeusna dipokpokan ku dangdaunan dadana teh. Kulisik weh Ki Jampang teh ngulisik tina kapiuhanana. Jegoh batuk sababaraha kali. Tapi ayeuna mah geus teu ngaluarkeun deui getih tina bahamna teh. Atuh panonna meletet, laju rarat-reret ka sakulilingeunana. Barang padu teuteup jeung Mas Karso pok nyarita. Alah, gimana cenah ieu teh Mas? Jigah di tengah leuweung geuningan. Nyeta urang kento terangon di mana iyo. Da tadi urang nate lumpatna maju-maju ngidul terus. Ngiwatan lempur pase. Kumaha ayeuna? Oh, geus rada enton nyeri teuing, Kang. Mas Karso kalah malik tumanya ka Ki Jampang. Alah, rada saleuheung ayeuna mah. Aduh, ngan rada nyeri keneh Mas ya. Tadi mah eungap pisan jeung nyeri. Meuni asa ditinihan ku batu sakintal we. Tapi ayeuna mah lumayan rada longsong yeuh. Ngan tapakna mah ngageleng geuningan yeuh hideung tutung. Ajianna naon eta teh nya? Aduh, si kurang ajar teh. Kituna teh bari nyagapan dadana anu masih katara hideung tapak peureub Ki Madhab. Nya ento nanaon dangke bakal biasa deui ari dada anu hidung mah. Anu penting mah entos henteu karasan nyeri naon we atuh nya. Eta teh lamunna ento salah mah jianana gelap ngampar anu digunakan ku manusia nu tadi patunggalan jeung Akang. Rencangan urangna oge aya nu gaduhan ajian jika kitu mah ngeranna teh Mas Tukimin nya Mas Tukimin. Tapi ayeuna mah geus maot. Mas Karso ngajelaskeun ka Ki Jampang. Sedengkeun ari Ki Jampang mau ukur ungut-ungutan. Tapi jika anu teu pati ngabadungan beungeutna katara rarat-reret nitenan kaayaan di sabudeureun tempat eta. Teu lila pok atuh Ki Jampang teh nyarita. Ieu mah wewengkon kawah Kamojang geuningan Mas euy. Tuh katempo aya haseup ngelun di belah kaler. Geus kahameur ti dieu ge bau warirang. Oh bener. Karekna inget urangna oge ayeuna mah. Nya ieu teh leuweung Kamojang. Kumaha tuh? Rek kemana orang ayeuna? Nya urang balik we ka lemur. Rek naon lila-lila di leuweung oge atuh. Da moal aya warung di leuweung mah. Luang liwung kieu ieu mah. Paling manggihan pegu atawa orai sanca atawa satu-satu galak lainna. Pibahayaeun ieu teh Mas. Eta si Akang geus entok karasa nyeri. Geus sagoracan. Nya jamake sakieu mah Mas euy. Nyeri saeutik mah aya yeuh masih keneh. Kege bakal sager meureun sabihara-bihari deui. Nuhun Mas euy. Akang geus ditulungan. Lamun teh kaburu-buru diubaran ku Mas mah wah kumaha boa Akang teh. Ceuk Ki Jampang teu poho nganuhunkeun ka anu jadi sobat.
entok naon-naon pan ngeranake jeung babaturan saperjuangan atuh. Urang nate sagedana sawah pahit sama manik, silihna teh sulu tulungan-tulungan gitu. Tulung-tinulungan gitu. Taeta tulung-tulungan. Tuh tulung-tulungan mah tolong. Nya pokona mah gitu we lah. Nya sekali deui akang nuhunkeun pisan ka masnya. Ayo atuh, ayeuna mah urang ngeureuy deui balik ka lamur yeuh. Bisi kaburitan di dieu yeuh. Mumpung berang keneh. Lembur teh ke lembur mana Kang maksudnya Kang? Apanana teh urang teh entong ngagaduhan bumi di lembur mana oge. Urang teh pan ngiluna teh ngelalana ke Akang. Akangna pan teu gaduh bumi. Daparan tos dical ngapan? Nya pokona mah kapilemuran we. Dasar wari ka lembur Akang mah jauh. Pan di Jampang lembur Akang mah. Sarua datang ka wewengkon Majalaya teh ngadon ngumbara. Nepi ka panggina jeung Mas pan. Nu jelas mah ulah lila teuing cicing dileuweung kieu ge bahaya derek naon di mulaya badogeun di leuweung mah. Ki Jampang ngajelaskeun deui. Atuh anu saterusna dulur Barani brawe atuh nu saterusna mah duanana laleumpang nuju ngaler. Nyatana muru ka pilemuran anu memang lolobana mah di lebah kaler. Da kakidulkeun mah tempat eta mah nyatana hayang manggih lembur teh kudu nyorang sababaraha leuweung geledegan. Manggih-manggih lembur paling engkewe mun geus nepi ka wewengkon Samarang Garut. Jauh pisan ti tempat eta mah. Kira wanci liwat magrib. Maranehna geus anyog ka hiji lembur anu pernahna aya di beh kaleleun lembur Ciibun. Nyatana lemburna Ki Madhapi teh eta kampung atawa lembur teh katelahna kampung Talun. Kasebut lembur anu lumayan gegek pisan pangeusina. Jaba rata-rata imahna teh waraweg tur tarohaga. Buruanana oge lalega. Rata-rata ngabarogaan ingon-ingon. Urang lembur dinya mah aya anu ngingu domba, sapi, muning, eme, ayam, entog jeung sajabana deui. Ari pakasabanana rata-rata tarani jeung ngarebon. Da puguh kawilang lembur anu suburna keranan taneuhna teh di lembur eta mah. Tah, lembur ieu loba badogeun mah yeuh tuh tingali Mas. Unggal imah ampil ngebarogaan ingon-ingon. Jaba geunaheun mun urang maling teh tari iseun kandangna aya ditarukangeun imahna tuh. Ki Jampang tunyak-tunyuk kalebah kanang-kanang ingon-ingon kukutan urang lembur eta. Oh terasna urangna teh kudu ngegarong kebo atawa embe gitu. Asana teh raridu pisan kudu nyerana kebo mah atuh Kang. Saurna urang nama mendingan anu enteng we atuh. Da urang nama sanes nage garong anu entos kasebat gerot. Kanggo naon kerepot-repot nyenyenak munding. Tujuan nage sesah. Cek si Mas dulu. Ya denge kitu Ki Jampang rada ngahuleng atuh. Ya memang bener ceritaan sobat nate. Da maneh nama sorangan lain tukang kana budak badog saperti kitu. Paling biasa we ukur rumpas rampas jeung pujag pajeg ka jelema anu lalar liwat. Ketanya jadi kudu kumaha tuh pipetan urang teh saterusna nya Mas. Ki Jampang jadi malik nanya kumahageun ka Mas Karso. Nya ari saur urangna mah sapertos biasa we. Kanggo naon nganggo ngabadog segala asana bisa berangakan we. Satu dinten urang mah da saurna ge urang tadike pon urang mah sanes garong tapi bangsat gregot. Gerot meureun. Tah eta. Jadi urang mah ukur mancangkeun beuteung. Bener oge ari kitu mah Mas euy. Terus kumaha atuh nya? Tibataeun urang teh jeung lumampah rek ka mana yeuh? Ki Jampang jiga anu beakeun omongan. Ari si Akang nana kalah kumaha keun ka urang atuh. Aparan urang teh bisa disebutkeun balada Akang. Urang namanya kumaha Akang we. Kemana ojog jeung kumaha nama
anu penting nama urang teh ulah jantena garong mun bisa mah gitu, penting bisa barang tuang. Atulah ayo urang nulikeun deui leumpang sugan we pangijeng jelema di buruan lembur. Terus urang paksa we penta duitna atawa dahar naon wae lah. Nu penting mah bisa keur ngeusian beuteung we nya nu kekerebegan kieu di kamari keneh lapar ieu teh. Ki Jampang nandleuskeun. Tah, upami kitu mah soe, sae menurut nya soe sae. Anu penting nama ngurangna teu kengeng rampoknya. Bios ari nyuhunkeun mah upamina disuhunkeun teu masiannya. Kakara urang paksa bae, beunganan teu manehna ento masian atuh kitunya. Sarua wae atuh ari kitu mah lah. Ngalilieur maneh ngomong teh Mas lah. Nya usulan urang nama mendingan angkat ka pasar. Mergina di pasar mah syuran jalmi pirakun teu kengeng kanggo parangakanan bae mah. Bener oge Mas euy. Karek kapikir gua akang ieu. Mending urang ka pasar we nya. Mejeuna rame jigana waya kieu mah ieu. Biasanya pasar eta mah kang sok rame waya kieu mah ayo tuh. Ki Jampang nya tujuan kana usulan Mas Karso. Anu saterusna bral bae atuh maranehna teh ari niti dinya teh. Nyatana laleumpang muru ngaler ngajugjug ka wewengkon Majalaya. Teka catur lilana di jalan kirawan ci liwat Isa maranehna geus aranjog ka tempat anu ditujuna. Nyatana ka salah sahiji pasar anu aya di wewengkon Majalaya. Kaayaan waktu harita pohara mejeuna rame. Anu daragang ngajeng-jeng di jongkona sewang-sewangan. Atuh jama-jama nu rek balalanja oge balawiri kaluar asup silih badug jeung nu papada ngaliwat. Sabab waktu harita masih kene sempit jeung hareureun di pasar eta teh. Tukang beca ngajarengjeng saleupeun jongko ngadagoan panumpang anu tos balanja nu biasa baralikna sok taraek beca. Duh, bener we rame kenehnya wayah kieu yeuh. Pasar teh yeuh. Pasar bingung cenah teh ngaranna teh ieu Mas. Ceuk Ki Jampang bari ngabadega nitenan kaayaan di sabudeureunana. Nya urang oge masina beringung kunaon margina ieu pasar teh beuti sebata pasar bingungnya. Alah teh kudu dipikiran atuh nu kaitu wae Mas. Kalieur-lieur kitu we berhenti dituna. Keun bae teh kudu hayang nyaho. Sasakalana pasar bingung. Tuh di belah wetan tukang leubet euy. Hayu urang jajan heula lah. Heuy jajan kuah leubet. Ki Jampang kituna teh bari miheulaan leumpang. Muru ka juru pasar belah wetan. Nyampeurkeun ka tukang leupet anu tanggunganana nyarane di paling tukang. Atuh sanggeus aya di hareupeun tukang kupat mah gog Ki Jampang teh. Diturutan ku Mas Karso cari ngogo. Pok Ki Jampang nyarita ka tukang kupat. Aya keneh kuah leupeut teh Mang. Cing pangnyeunkeun 2 piring malah. Beri beuteung yeuh. Si Amang tukang kupat anu keur gegeroh piring teh ngareret ka Ki Jampang anu keur nagog hareupeun tanggunganana bari nyerengeh pok ngajawab. Ya Kang, karek oge ka dieu da. Syukur atuh. Sok-sok buru atuh pangnyeunkeun cing ladanya. Mangga Kang. Sok atuh caralik heula nya didinya yeuh. Cek tukang kupat. Bari nuduhkeun kana babangkuan anu aya di gigireunana. Saterusna atuh manehna ngawadahan kupat anu geus meunang ngeuretan. Teu lila da geus sagala nyampak jeung ada dasar tanggunganana teh. Samara katut piringna oge song weh dibikeun ka Ki Jampang jeung Mas Karso. Bisi kurang lada atawa kurang naon mah nyanakan we nya Kang.
kunyalira. Cek si Amang Kupat daredeh pisan. Nuhun Mang. Teh mal Ki Jampang. Bari nampanan piring anu geus dieusi ku Kupat meuni samatung dulur. Saterusna celebek we duanana pating celebek dalahar kuah leupeut. Memang lapar pisan atuh. Da eta we nambah nepi ka 2 piring sagala. Barang keur jongjon, barang dahar kitu. Horong heap kadinya aya nu nyampeurkeun. 2 urang jalma. Pangawakanana lumayan rada sareseg. Tapi nu saurang deui mah deukeut-deukeut kana begang. Nyameureun langkonyang teh disebutna teh. Sarua jeung pangawakanana Ki Jampang. Barang geus deukeut pok anu langkonyang teh nyarita. Yeun 2 Mang, cing loba, cing lada deui. Pokna panona mureleng ka palebah Ki Jampang jeung Mas Karso. Masih jongjon nyelebek kana kuah leupeutna. Pok nu saurang dege nyarita. Lain Kang, aya kumaha cenah urang teh rek mangkatna ka Ciparai teh cenah ieu teh. Engke we. Apaan rek kesian beuteung heula. Da kudu jag-jag atuh rek usaha teh euy. Teh mah nu jangkung langkonyang. Bari gek diuk gigireun Ki Jampang. Anu kabeneran tempat diukna aya keneh keur saurangeun mah. Ulah lila-lila teuing nya Kang. Bisi amek ke Kang Darga, bisi sangkeul ngadagoan urang keh. Loba omong teuing silaing mah kulin. Acan ge barang hakan. Diukna di dieu yeuh. Naon ngadoncing ngekeng di dinya atuh. Bade dia we. Dah areudeun dinya mah geuning. Teh mah si Kudin. Anu taya lian eta teh dulur 2 urang jalma teh nyatana anak buahna Bah Jaweng, si Kinta jeung si Kudin. Ini ti pasir hunjurna mah tiluan jeung Ki Darga. Ngan maranehna ngarasa peurih beuteung. Terus we ka dinya rek jajan Kupat. Sedengkeun ari Ki Darga haritana teh nungguan di hiji tempat. Kocapkeun Ki Jampang jeung Mas Karso. Sanggeus ngarasa seubuh barang daharna, meh barang duanana teh cengkat tina diukna. Teu puguh we barang maraneh cengkat tuluy narangtung. Nah atuh ari cumpalik teh. Bangku anu keur didiukan ku si Kinta, anu diukna di pangujungna. Nah atuh eta mah langsung ngajumpalik tuh. Anu ngajadikeun awak si Kinta oge milu ngajumpal di leungit kasaimbangan. Curalit kubrag. Aduh, goblok sia. Ngahajanya si laing teh. Rek nyinakakeun ka dewek hah? Kurang aja si setan. Si Kinta dulur langsung uniang hudang. Teu tatapasinin deui ngan jebrod. Cilebet. Leungeun katuhuna miheulaan ngajebrod kana beungeut Ki Jampang. Anu harita masih keneh colohok atuh. Keur kitu silik we si Kudin oge anu keur cingogobari ngahancak kuah leupeut teh langsung nyirilik ka palebah Ki Jampang. Piring alas Kupatna rek dibabukeun kana beungeut Ki Jampang. Tapi Mas Karso anu tita tadi ngajanteng manehna rikat newak leungeun si Kudin. Satuluyna cebrod cekuk. Gado jeung beuteungna si Kudin teh beunang dihancak ku peureup Mas Karso. Nepikeun ka meuyegeung atuh awak si Kudin teh. Aduh, kurang ajar sesetan. Ngajak ribut sia teh heuh. Gobloknya. Yeuh hakan medog aing. Hiya. Kagok dulu. Si Kudin langsung wae mesat bedogna. Saterusna disabetkeun kana palebah beungeutna Mas Karso. Siana teh kunaon naon cenah ieu teh? Henteu pupugeut teuing. Jeung salah ngurangna teh naon jeung batur ngurang sok. Cek Mas Karso kituna teh bari jeung ngajaweukeun badana ka tukang. Mikeun sabetan bedog si Kudin. Sawatara eta si Amang tukang Kupat pohara reuwaseunana teh. Manehna gogorowokan minta bantuan ka sakun nu aya di tempat eta. Teu lila oge jurobe jelema teh datang. Tapi saurang oge eueuh anu wanieun misah kanu keur ribut teh. Sarieun meureun sieun kabarerangan ku bedog si Kudin anu harita but-but ngarah kana awak Mas Karso. Untungna we Mas Karso teh geus pangalaman dina nyingkahan panarajang sabetan bedog lawanna teh. Sawatara eta Ki Jampang oge sarua manehna campuh
ngayonan si Kinta anu sarua geus metatkeun bedogna atuh. Ki Jampang teu ngalawanan deui atuh ke bedog, ukur gulak jileuk we miceunan panarajang lawan. Jaba karasa awakna acan pulih bener urut tatu anu keur waktu ti heula oge. Dina kaayaan keur pahibut saperti kitu, torojol kadinya salah saurang jalma datang nyampurkeun kepala anu keur huthet, silih tajong silih banting. Nu tayalian eta jalma teh nyaeta Ki Darga. Manehna ngahaja nyampurkeun kadinya rek nyusulan si Kudin jeung si Kinta anu kawilang ngampleng ninggalkeun manehna anu keur ngadagoan di sisi jalan. Kusabab kadenge aya sora anu bagbigbug anu laribut, antukna Ki Darga teh nyampurkeun ka lebah dinya. Atuh barang nempok ka si Kinta jeung si Kudin anu keur aya di tengah-tengah pakalangan, korowok atuh Ki Darga teh ngagarowok. Goblok gede Kudin Kinta, ari sia kunana haon cenah. Dewek ngalengkur ngadagoan kalakara ribut di dieu ieu teh. Naon basoalna da euy? Heup bola sia. Ki Darga kitu teh bari luncat ka tengah-tengah pakalangan. Antara si Kudin jeung si Kinta katut Ki Jampang tur Mas Karso. Atuh anu keur tararung teh jadi malunur opatanana oge. Panonna kabeh ngareret ka Ki Darga anu ngabedega di satengahing tempat maraneh. Iya jelema iya anu ngamitianana Kang. Kuring keur liuk dina bangku terus disuntrungkeun. Cek si Kinta bari nunjuk ka Ki Jampang. Kagak abah pitah, saha nu juntrungkeun dewek mah teu masa sia, teu kahaja dewek dangtung si laing diuk ditungtung, jadi we ngajengkang kitu. Ki Jampang ngajelaskeun ka si Kinta jeung ka Ki Darga. Mun geus beus ya, dewek eueuh waktu ngaladenan hal-hal anu teu penting jiga kieu. Hampura balak deweknya mun geus salah paham. Hayu ya, Kinta, Kudin, hayu urang arinit. Penting teuing da lo. Dewek mah teu genah, we ujug-ujug langsung diteungel. Lain waktu mun panggih pasti dewek rek jieun balitungan ka si laing Ceuk Ki Jampang masih peporongos ka si Kinta atuh. Ceuk dewek oge hampura, yuh balad dewek yuh. Hayu nih dah, heuy. Ceuk Ki Darga teu ngaladenan ka Ki Jampang. Saterusna manehna leumpang ninggalkeun tempat eta bari ngagiringkeun si Kinta jeung si Kudin anu leumpangna ti heula. Sawatara eta saleosna Ki Darga jeung kadua baladna nyatana si Kinta jeung si Kudin jama-jama anu tadi ngarogrog ti antukna mah pating laleos mulu ka tempat tujuanana masing-masing. Ngan kari Ki Jampang jeung Mas Karso anu masih kene ngajanteng bari panonna teu lesot maralong kalebang ngaleosna Ki Darga jeung kadua baturna. Lamun awak dewek keur jag-jag mah dibere ampun tah mangkalu teh. Aduh, ngan ieu we asa eungap keneh dada teh yeuh. Urang mana cenanya kira-kira eta jelema teh nya? Eta nu tadi saurang pasti baturna jigana mah yeuh. Cenah bari ngareret ka Mas Karso. Orangna gento terangon. Urang mana-mana nama jeung saha-sahana eta kedua jami teh. Ngan anu buguna mah maranehna sanes jami sambarangan. Komo nu tadi saurang deui mah pasti eta teh gegedugna meureun. Teh mah Mas Karso kadalkeun pamanggihna. Paduli taing, akang mah teu sieun bari nage. Hiji waktu urang kudu neangan maranehna euy, pikeun nyeun baitungan. Ceuk Ki Jampang keukeuh ngundak-ngundak keneh meureun ka si Kinta jeung si Kudin. Sabot keur kitu, pok di tukangeun aya anu nyarita. Kang, kuring rek ngider deui nya. Anu nyarita teh sing horeng tukang kupat anu tadi. Cita tadi teh ngahueleng we reuwas kareureuhnakeun. Ngider ka mana mang? Geus peuting kieu, apanan di dieu mangkalalin di pasar. Ki Jampang neuteup seukeut ka si Amang tukang kupat. Teu mangkal di dieu terus, ayeuna bagian ngider ka lembur-lembur. Karunya kanu langganan anu narungguan meureun teh. Kitu nya. Heujup we atuh ari rek diiderkeun mah. Nah make bebeja ka kuring sagala.
Ki Jampang kalah malik nanya. Eta tahun jadi 4 piring. 4 piring? Nya 40 perakeun. Aduh, hampura mang. Kuring jeung batur kuring teh keur boke ya teu boga duit. Anjuk heula we nya. Ke lamun geus boga dibayar dianterkeun ka dieu. Walon Ki Jampang satara basna. Dikitukeun ku Ki Jampang mah eta tukang kupat teh, tukang kuah leupeut teh ya. Teu waniun nyarita deui. Jaba ngarasa sieun nenjo paroman Ki Jampang anu ngadadak buringas. Atuh teu ngamanggakeun deui, leos we manehna teh indit. Ngaleos bari nanggung daganganana, ninggalkeun anu duaan, anu jarajan teu malayar ka manehna. Oh, bade ka mana atuh urang ayona? Salajengna Kang, geus poting coba ieu teh. Urangna teh asa tariris teh. Mas Karso menta kaputusan ti Ki Jampang ngeunaan pilampaheun keur ka hareupna saterusna. Ya, urang ka ditu we tuh, ka daerah Kaler. Bari nepungan sobat akang nu aya di lemur Bilung. Lempur Bilung. Bilung teh daerah mana, Kang? Neme ngadangu abi man teu terang. Pokona mah tuturkeun we, tapi ulah waka ayeuna ge capek keneh. Ayeuna mah urang lareureuh heula we tuh, di ditu tuh dina jonggo tukang sayur tuh aya bangku anu kosong ningan. Jigana paragi tukang bubur. Geus mulang jigana tukang bubur teh tah disorekeun ge. Ayo urang bari menta udur sakalian tuh ka tukang sayur. Ceuk Ki Jampang bari miheulaan ngalengkah. Dulur barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia gancangna carita anu mana ieu teh wanci samemeh bedug subuh Ki Jampang jeung Mas Karso geus patinggal digdi laleumpang ninggalkeun pasar. Leumpangna kebat nuju ka Kaler, mapai-mapai galengan sawah. Jeung ngaliwatan pating runggunukna pakebonan nu aya di jajalaneunana. Sabot keur jongjon leumpang, di hareupeunana katempo aya 3 jirim anu keur pating arungkug leumpang bangun anu rurusuhan. Bari ngagancangkeun lengkahna, pok atuh Ki Jampang teh nyarita ka Mas Karso. Itu diharap di daya geura mati luan euy. Anu keur leumpang ieu saha nya? Jeung tos ti marana cenah wayah kiwari. Oh, nyanya, kurang ke da kadeuleu. Cigana teh bangsat meureun anu kaburangan, Kang. Buru ah, gancangan numpangna. Jadi penasaran tos ti marana teh jelema teh. Ceuk Ki Jampang bari leuwih ngagancangkeun lengkahna. Sageus deukeut ka jalma anu keur dituturkeunana, pok Ki Jampang nyarita tumanya ka jirim anu aya di hareupeunana. Tos di marana urang teh yeuh. Wayah jiwari masih kukurubutan di galengan sawah. Dulur barani. Nu ditanya ti luar langsung maralik. Ali brede. Ki Darga jeung 2 urang baladna nyaeta si Kinta jeung si Kudin. Marana tiluan teh tos ngabadog salah saji toko anu aya di wewengkon Ciparai. Geuningan sia. Rek naon sia nuturkeun ka dewek heuh? Panasaran keneh heuh. Hayu hari aya kawane keneh mah urang olihkeun deui. Cek si Kinta apaleun pisan kana beungeut Ki Jampang teh. Sanajan harita kawilang keur poek oge sabab kacaangan ku cahaya bentang. Ki Jampang pohara kagetna. Sabab manehna teu nyangka saeutik oge lamun jama anu dituturkeun teh sing horeng lawana tadi teh ya. Pok manehna nyarita, sabenerna mah kuring ge lain ngahaja nuturkeun. Kuring teh rek nempungan dulur kuring nu aya di lemur Bilung, kitu. Perkara anu tadi mah kumaha dinya we, rek diteruskeun hayu. Moal oge teu naon. Temal Ki Jampang. Teuing kunaon hatena jadi teu merean pikeun manjangkeun riributan jeung pihak si Kinta teh. Lain sieun atawa seber. Tapi asa kateu ari we meureun, asa marebutkeun paisan kosong anu sidik-sidik ukur salah paham. Nya kajen atuh ari kitu naman. Kumaha Kang? Cek si Kinta minta saran ka Ki Darga minangka pamimpin manehna. Ya, cenah naon ari kitu mah. Hayu we atuh urang bareng sakalian.
Gesarua tujuan mah kakaler. Lamur bilung mapan kaliwatan kurang oge. Temal kidarga teh hayang manjangkeun urusan jigana teh. Keke. Nah, ka mana gitu marulang teh? Ki Jampang jadi leuwih wani ayeuna mah. Jeung rada-rada wanoh nyaritana ayeuna mah. Hayu we barang ditulkeun teu kudu hayang jauh nyambat kuring. Da apanan rek ka lamur bilulin anjeun duaan teh kege bakal kaliwatan. Tapi ketang Ki Jampang bangun aya nu keur dipikiran nyaritana teh kebat. Tapi naon? Nu bener nyarita tuh. Ki Darga rada melotot ayeuna mah nyaritana teh. Kumaha lamun kuring jeung ieu sobat kuring milu we atuh ka aranjeun tiluan. Jidalangan ayeuna teh kuring duaan teh estu teu boga tujuan anu tangtu. Susuganan we kuring duaan bisa ngabantu-bantu ka pihak anjeun. Ki Jampang ari gejlok teh jadi kadinya leokna pamaksudanana teh. Atuh sajongjonan mah Ki Darga jadi ngahuleng. Kitu deui baladna anu duaan saenggeus sadalila ngahuleng pok Ki Darga nyarita. Sabenerna ge kuring ge butuh ku tanangga jelema mah, tapi kuring teu bisa mutuskeun sorangan. Sabab waktuna kabujeng seep. Kabujeng seep dulur waktosna. Caga atuh carios dongeng Sunda dina jejer carios si Gobang. Urang cekapeun heula dugi ka dieu. Insyaallah menawi aya waktos sareng parang enjing urang disambung deui. Kang Ius undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermios.